Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui urang sadaya dina pangajaran bahasa Sunda di kelas 8. Pangajaran anu salajengna urang bakal medar ngeunaan istilah arsitektur di tatar Sunda. Dina video sateu acana urang tos medar ngeunaan kampung adat. Aya sawatara istilah anu patali jeung wangunan atawa arsitekturna. Contona, wangun imah di kampung naga kudu imah panggung. Nu hateupna wangun jula ngapak. Tah istilah jula ngapak kaasup kana arsitektur wangunan. Ayeuna urang bakal ngaguar hiji-hiji ngeunaan istilah wangunan jeung arsitektur. Anu kahiji, urang ngaguar ngeunaan ngaran wangun suhunan. Aya wangun suhunan jula ngapak. Nyaeta wangun suhunan anu handapna kenca katuhu leuwih meber. Dipapandekeun kana jangjang manuk julang anu keur ngalayang. Anu kadua aya jogo anjing. Nyaeta wangun suhunan anu rata sarta bagian tukangna leuwih handap ti bagian hareupna. Dipapandekeun kana anjing anu keur ngajogo. Anu katilu aya badak heuai. Nyaeta wangun suhunan anu rata sarta bagian tukangna leuwih jiga suhunan jogo anjing. Ngan di bagian hareupna make sorondoy deui. Nepi ka katembongna ti gigir kawas badak keur heuai. Anu kaopat aya suhunan jolopong. Nyaeta wangun suhunan anu tungtungna teu make jure. Sok disebut oge suhunan panjang. Anu kalima aya parahu kumureb. Nyaeta wangun suhunan panjang anu tungtungna make jure. Nepi ka katembongna kawas parahu anu nangkub. Anu kalima aya suhunan limasan. Nyaeta wangun suhunan pasagi anu make jure. Katembongna saperti limas atawa nyungcung. Anu kadua urang ngaguar ngaran wangunan jeung fungsina. Balai desa, kantor pamarentah tempat kumpulan masyarakat tingkat desa. Karaton, tempat cicingna raja atawa ratu sarta ngokolakeun karajaan. Kaputren, tempat cicingna putri raja. Tajug, adegan basajan tempat salat. Masigit, tempat ibadah umat Islam. Leuit, tempat neundeun pare. Pendopo, tempat cicingna bupati. Balandongan, wangunan paranti olah-olah, hiburan di nu karyaan. Bedeng, tempat matuhna pagawe di perkebunan, ngokolakeun binih jeung saterusna. Klinik, tempat ngubaran anu gering. Kobong, tempat sare santri di pasantren. Saung, tempat reureuh di kebon atawa sawah. Gosali, tempat digawena pandai. Tangsi, tempat ngarerebna tentara. Anu terakhir, urang ngaguar ngaran pakandangan. Aya kandang sapi, aya kandang domba. Aya nu disebut gedongan, nyaeta kandang kuda atawa biasa disebut istal. Aya oge karamba, tempat miara lauk di walungan. Aya nu disebut karapyak, nyaeta kandang munding.
Aya oge pagupon, kandang japati. Paranje, kandang hayam. Kurung, kandang paranti manuk. Ningan, ngaran wangun suhunan, ngaran pakandangan jeung fungsina teh di Tatar Sunda mah rea pisan istilahna. Kukituna urang ayeuna tos diajar ngeunaan eta sadaya. Mung sakitu pedaran ngeunaan istilah arsitektur di Tatar Sunda. Mugi-mugi ku ayana pedaran ieu urang nambihan ilmu pangaweruh ngeunaan sesebutan atawa istilah wangunan di Tatar Sunda. Hatur nuhun kana sagala perhatosanana. Saninten buah saninten, dibantun kaparapatan. Hapunten abdi hapunten, bilih seueur kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.